Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tariqatun biha wa taqal wa ajimatun kahiyah dotin mutabatilah wa biqatul usulul maqsadi wa musyahadun nurat kajali binjilah man rahmadun li safinati yarkabu wa yagusu baran sumaduran asolah wa tariqatun jeung ari tarekat wa tariqatun jeung ari ngaran tarekat eta ahdun nyokot eta ahdun nyepeng bi ahwato kanu leuwih hati-hati ari contona tarekat teh nyaeta kalwaro saperti apik wa ajimatun jeung pasejaan anu nya-nya jeung pasejaan anu nya-nya anu sungguh-sungguh anu benar-benar anu serius. Contohna karya dotin ajimatun teh contohna karya dotin seperti ngabelajar hawa nafsu mutabatilan bari anu manteng ka Gusti Allah bari anu manteng ka Gusti Allah. Jadi dina perjalanan ka akhirat teh ieu teh panayana mun teu urang teh ka akhirat ka dunya ke akhirat ujungna teh tujuan urang teh naon akhirat gitu. Jadi lamun hayang nepi engke ayeuna mun tama ka akhirat tegasna nepi kana tempat kabagjaan we dituna nyata nepi ka surga nya kudu make cara tuh ulah ujug-ujug ayeuna mun tama gesot parosot teh ka mana man pokoknya ya namun tereka Surabaya kamana teuing ku mangkewe lah jala ya namun teman turun tema nah kalinya aku mau ngawinnya gitu ya kumaha aing ada teuing aya namun tema dina nepi na oge ngengengan kudu make linglung heula aya teh di program mah teh ka akhirat teh gitu. Jadi lila nepi mungkin ngambil naon aing geus tepi ka Jakarta da ieu teh ka mana ka Surabaya eta ngabuang-buang waktu ti dia aya namun tama ka Jakarta tujuan ka Surabaya memang
lamun aya keneh memungkinkan bensinna lamun mobil aya keneh lamun leumpang tandakan aya keneh bisa lah ngan eta di Bandung ke Jakarta ngabuang energi ngabuang waktu ya lumayan gitu dek akhirat ke lamun teri program mah lamun teri rintis mah sahayuna we gitu lah sahayuna mungkin kemudian ngabalik dek itu atau mungkin oke kita ya nemen tama aprak-aprakan kamana ya teh ya nemen tampangna lila-lila teuing ka Surabaya teh eta atuh da make jalurna jalur selatan aprak-aprakan heula kalau malah ngalaman ka alam gaib heula dilingkungkeun ku juri kitu lila teuing aya nemen tempat sapoe teh jadi aya nemen tama saminggu jadi saminggu ayeuna di ditu nah lila teuing nah da teu ka mana itulah ayeuna mun ngaran-ngaran deuk menuju kana hiji tujuan deuk menuju kana hiji tempat terus ke urang teu dirintis heula teu di program heula tah deuk ka akhirat teh teh disebutna teh nyaeta tarik teh nyaeta salik lil akhirati suluk fil akhirati nyorang ke akhirat urang teh ka akhirat teh ka akhirat nah mangka ayeuna mun tama hari cara-carana sangkan bisa nepi ka akhirat teh kana kabagtian akhirat maksudna teh hiji nyaeta kudu make syariat hiji kudu make syariat anu mana syariat kamari geus diterakeun fasari atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jala. Jadi syariat teh kudu make agama urang teh kudu make agama kudu nyepeng kana agama Allah anu pageuh nyaeta kana agama Islam tuluy agama ngadijalankeun parentahanana dilakonan tuluy wal amri wan nahyi jala laranganana tuluy jauhan. Nah itu adalah syariat. Ari tarekat kumaha? Ari tarekat mah nyaeta make jalurna dina cara ngajalankeunana jalurna teh ulah asal-asalan ulah sembrono ulah botrok gitu ulah botrok carana make hati-hati sangkan aya dina kalancaran sangkan aya dina kamulusan contohna nyaeta make hati-hati teh seperti make api ulah botrok teuing api teh naon api teh nyaeta ari saur di dieu Syekh Kusairima mana api teh tarkus subhat ninggalkeun anu kira-kira aya kasaliruan kieu nu aya kasaliruan teh ceuk ieu wajib ceuk ieu sunat tah nu api mah lain ayeuna pamudal urang naon akan bae aya nu nyunatkeun oge gitu contohna ceuk hiji madhab ceuk hiji pendapat ulama salat sunat witir teh sunat sunatna sunat muakkad eta ge pang akan makanna cek ulama eta ge nu nyunatkeun teh jadi pang muakkad natina sunat muakkad teh salat sunat witir dibandingkeun jeung salat id oge lebaran dibandingkeun komo dibandingkeun jeung salat sunat tarawih mah teu muakkad sunat biasa dibandingkeun jeung salat sunat rawatib oge dibandingkeun jeung salat sunat hajat oge dibandingkeun jeung salat sunat duha oge kuat keneh muakkad keneh salat sunat witir muakkad teh sehingga jola ieu mun tama aya ulama anu ngawajibkeun tah nu apik mari ge kon bae da sunat witir mah padahal aya di balik eta aya naon tah nu kitu teh jorok kitu aya apik mah teu wani ninggalkeun sabab aya di dinya ulama anu naon anu ngawajibkeun kitu eta teh ngaranna sebat lamun aya namun tamadina naon dina aya namun tamadahareun contohna ngadahareun kapiting teh eta teh aya dua pendapat ulama
menurut ayeuna mun tamah ulama ahli fikih sebagian ulama ahli fikih kapiting teh haram sabab ayeuna pangna haram memang nyata eta teh ayeuna mun tamah kapiting teh kuat di darat teh gitu osok dicai tapi di darat ge kuat mata ayeuna mun disebut teh binatang nyata hidup di dua alam mata ceuk ulama eta cek ulama anu ngahalalkeun sabab kukuatna ieu kekuatanana kuat keneh dicai jeung di darat teh di darat mah sewaktu-waktu miminang nama kapiting mah gana dicai mata ayeuna halal cek ulama eta jadi nilik dina naon nilik dina lobana kakuatanana hirupna eta si kapiting dicai teh kira-kira urang nu bogi kumaha tah geuning aya nu halalkeun oge dan apik manaon moal sieun ayeuna paham teu apik teh kitu apik teh ayeuna mun nama kitu apik teh pak urang mah di mana-mana geus diharamkeun ku hiji ajengan teh hareup nangan di asukan aya ajengan anu gaul gitu disebut teh ustad gaul ayeuna mah sugana ieu mah manfaatik pisan ajengan ieu mah sugana ayeuna mun tamah deuk neangan deui deuk neangan di anu naon deuk neangan di ajengan asukana aya ngamunangkeun di mana-mana geus dihukuman teh da urang mah hayang neangan anu ngamunangkeun atuh da geus puguh ayeuna aya apik mah lain bat aya nu ngamunangkeun oge di mana-mana aya ngabandingan itu teu meunangkeun ngaharamkeun ngarogok di mana-mana ayeuna aya nu nyunatkeun sementara aya ulama anu ngawajibkeun eta naon hati-hati teu wani ninggalkeun itu ayeuna mun tamah apik teh kitu apik teh aya teh nyaeta apik teh mun ku Imam Ghazali radhiyallahu anhu dibagi kana opat aya apik kelas fikih apik teh apik kelas fikih mah ninggalkeun haram we ninggalkeun nu haram tapi haramna haram fikih contoh seperti ninggalkeun riba jadi asal terjerumus kana riba asal teu ngadaha riba asal teu praktek riba geus apik eta oge henteu aya nu muamalah henteu terjun kana dina urusan sosial dina urusan bisnis dina hubungan ayeuna mun tamah profesi hubungan sosial henteu hubungan sosial anu teu disahkeun ku agama anu fasid eta teh geus apik di kelas fikih mah gitu di kelas fikih mah asal teu ngalakonan kanu haram gitu engke mah ayeuna mun tamah kelas sholihin mah lain deui kelas sholihin mah apik dalin gitu jadi nu tadi mah kelas fikih mah ninggalkeun haram ari kelas sholihin mah ninggalkeun subhat jadi lamun urang ayeuna ninggalkeun haram tuluy ayeuna mun tambah kita masuk kana fikih malah masuk kana fikih kan bae asal aya ulama anu ngahalalkeun ngamunangkeun gitu eta mah fikih pagawean ulama ahli fikih gitu pagawean tukang fikih gitu asal ayeuna mun tasatungtung aya anu ngamunangkeun satungtung aya namun tamah aya ngahalalkeun ya jangan asal aya namun tamah teu haram we padahal ai subhan mah pan kieu itu ngamunangkeun ieu teu meunangkeun itu ngahalalkeun naik ke kana apik sholihin apik sholihin mah di mana-mana diperbincangkeun kitu mah naon nyokotkeun hati-hati gitu mun ceuk halal mun ceuk haram tong sabab bisikeun akan haram muncek itu sunat, muncek wajib, tong wani-wani ninggalkeun sabab bisikeun kana wajib berarti aing doraka. Itu adalah sholihin, apik sholihin. Ari apik ayeuna kelas mutakin mah nyaeta ninggalkeun perkara anu meunang sepakat meunang. Ninggalkeun perkara anu meunang sepakat meunang. Ninggalkeun anu meunang kade lain ninggalkeun anu haram lain ninggalkeun anu subhat tapi ninggalkeun naon jadi aya ninggalkeun haram eta mah naon apik fikih ninggalkeun anu subhat eta apik naon tah ieu mah ninggalkeun anu meunang rada naik pan eta kelasna teh
ninggalkeun meunang contohna saperti kumaha ninggalkeun loba dunya ninggalkeun nyaeta tina loba dunya menang sepakat menang loba dunya lain resep lain loba kade ieu na ceulina lain resep loba dunya loba duit gitulah ieu nu dunya duit loba tanah ieu nu lega imah ieu nu lega tuluy aya naon tama kontrakan balatak geus pokona mata tah ieu nu apik ieu nu apik na teh apik mentakin teh mangka nu meunang oge ditinggalkeun ai ditinggalkeun teh geus dibikeunan we gitu nah eta teh apik mentakin teh cacak nu meunang geus ayeuna mun tadi tinggalkeun tinggal komo kanu subhat tinggal komo kanu harap nu apik ieu mah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ku apik-apikna mantanana kunna tis'ata asaril halali kami mah ditinggalkeun 80 halal diampihan 10 kieu ayeuna mun boga duit 100.000 halal murni 100.000 halal murni tah kelas apik ieu nu sabaraha nu 80.000 dikeun nu 10.000 kakara ayeuna dipake kakara diampihan nu pangbageurnya di urang paling oge nu 80.000 nah pan urang mah lain kelas atuh dah jeung da urang mah teuing asup kana kelas ieu teh teuing teu aya namun teh mah ya minimal tadi disebutkeun apik teh nyaeta ninggalkeun paharaman ceuk pikih ninggalkeun nu diharamkeun ceuk ulama ahli fikih minimal apik mun aya namun tamat teu kadinya acan ieu teu masuk asup kelas eta teh kelas pangurahna apik pokoha ahli apik fikih ninggalkeun nu haram naik deui nyaeta apik solehin ninggalkeun anu subhat geuning dina hadis nyaeta da mayuri buka ilama la yuribuk di mana-mana cek ieu meunang deuk ieu ayeuna teu meunang cek ieu halal cek ieu haram pilih tah anu teu matak ngagoncankeun teu matak ngaragukeun urang berarti anu teu matak ngaragukeun mah nyaeta tinggalkeun mun cek itu halal mun cek ieu haram nu aman nu mana tinggalkeun sabab lamun dilakonan mah dipigawe mah mungkin kekeuna kanu naon kanu haram gitu cek ayeuna mun tamah hadis oge naik kana warok mutakin ai warok mutakin mah apik kelas-kelas jalma anu takwa lain ninggalkeun haram lain ninggalkeun anu subhat ninggalkeun nu meunang ninggalkeun anu halal murni ditinggalkeun nah sababna sieun cilaka sieun bahaya karena mayoritas jelema anu loba harta teu karuat ti baheula oge kelas-kelas aya namun taman loba harta teu karuat loba harta teh da kieu mun urang ayeuna loba harta si setan lain deui ayeuna mun tamagangguna teu saperti nyata keur waktu urang balangsak teu waktu ayeuna mun urang nu matak bohong lamun ayeuna basa kieu aing geus beunghar mah geus aing diberehan jelema nu ku aing ditulungan pogo da ayeuna mah acan beunghar ge nya pogo da acan turun cacan terjun setan ge atuh saha ayeuna mun tamaan ngaganggu jelema anu kokoro anu balangsak hatuloy kamu kitu setan da aing bawa ka ngaganggu acan beunghar mah kumaha aing geus beunghar malidi wasyarikhum fil amwali sok ayeuna mun teh ulirkeun satan ayeuna kumaneh ayeuna mun teh
naon bil amwali jelema-jelema nyaeta anu loba harta ulirkeun. Hiji anu bisa dipake ngajebak ku setan teh du pake ayeuna mun tama jadi nyaeta jadi jebakan ayeuna mun teh setan teh hiji harta, kadua anak, kadua ayeuna mun tama budak kitu, katilu pamajikan, katilu ayeuna mun teh pamajikan, eta nyaeta jaring-jaring ayeuna mun tama setan. Mata lawan ayeuna mun ningali kana harta teh ulah aya jaga atohna ada di nya aya naon. Geura sok-sok ayeuna mun berlaku urang oge nya anu teu kasebutkeun beunghar mun deuk kaluarkeun infak deuk ayeuna mun tamajariah deuk sedekah aya dina hate teruskeun ulang gitu kaluarkeun tapi geus kitu teh ayeuna tokotna saware gitu deuk kaluarkeun 50.000 pikir-pikir asa dengan duit teh kita akan baik keluarga atau kata ketang ayeuna teh turut atuh da ayeuna mun tamada maen atuh teu setan teh pancen tadi Tuhan Allah wasarikum fil amwali hese ujug-ujug ngalamun kitu ai kenal lamun ongkol pajak tepek wae ngalamun kan ke di mana-mana dinyakeun ai deuk turun gitu ai deuk dinyakeun mah kadua ayeuna mun tama anak aya namun tama eta mah nyaeta naon ari pamajikan mah dina sapreh ayat inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Ari itu mah ayat kesannya saya dia membasarikum fil amwal wal aulad. Nyata amal jeung aulad itu mah aya azwajikum jeung pamajikan maneh nu bakal ayeuna jadi pimuseuh maneh teh. Kumaha ayeuna dongengna? Sahabat ayeuna mun tama bade ngiring hijrah ti Mekah ka Madinah sareng junjungan. Direngek ayeuna kok papana cing atuh ayeuna mun tama sing aya kahariwa banyak di ayeuna mun teh jeung budak di dieu ditinggal ai bapa da dek ngiring jeung Rasul ka mana ka Madinah atuh teh sakaksa teh ayeuna ari teu ngilupan ieu teh ajakan Rasul ari ngilu da tuh teu tega ninggalkeun anak jeung pamajikan gitu. Anak jeung pamajikan ditinggalkeun cik ari keluarga jeung Rasul berat mana? Berat Rasul ayeuna mun tama dianggalkeun anak jeung pamajikan karena diajak ayeuna mun teh ka Rasul ngadu ka Rasul ngadu ka anak ka pamajikan. Nah ngadu ayeuna mun ka Rasul kitu eta. Tah geus kitu teh ayeuna mun tanggagu da teu tega teh anu pangusahakeun anu ayeuna ngarasikoan jeung sajabana kitu. Nah baru-baru ayeuna mun teh mangikut ka Madinah geus serba ketinggalan. Pandai baheula mah sebar ketinggalan teh lain batur geus baleuhan di ditu mah lain. Di ditu mah di Madinah mah anu hijrah sareng Rasul geus katalar Quran. Geus ayeuna mun tama katalar hadis, geus ayeuna mun tama bisa sholat, geus bisa ibadah, geus boga ilmu ti Rasul. Ya karek pecemul. Urang mareng gara-gara anak ai gara-gara majikan jadi katinggalun ku batur gitu. Batur mah geus bisa itu, geus bisa ieu, geus nyaho itu, geus nyaho ieu gitu. Amak ka ayeuna mun teh baru tahu. Eta teh nyaeta sabab menuju asbab menujulna kitu asbab menujulna jadi ayeuna mun tametakina kelas-kelas orang takwa mah disebutkeun abdi teh lain ninggalkeun haram lain ninggalkeun subhat tapi ninggalkeun nu meunang ninggalkeun anu halal nu halal wae ditinggalkeun komo haram subhat atuh kitu we. Jadi ayeuna mun tama kami mah sausena umat nyaeta 80% ditinggalkeun teu diampian tegas dari mana? Dibikeun aneh. Itu aya namun teu diampian paling ge lamun nu diampihanana 80%. Itulah aya namun tama 80%. Itu kelas ayeuna mutakin. Aya deui puncak nama kelas sidikin pada eta mah Abu Bakar Siddiq mah. Kekantong lagi, gegeduk lagi, eta mah sidikin mah eta mah nyata tarku ma wa munfakun anil afati geus we
pan ari dunya teh ngaran-ngaran ayeuna mun tama dunya halaluhu hisabun haramuhu iqabun. Jadi dunya teh mun halal teh anger dihisab, mun halal ari haram mah dihisab disiksa gitu. Ari haram mun halal naon jadi naon? Tah supaya engke teu jadi hisaban ari kelas sidikin mah naon? Bikeun kawe. Kenya sakeun eta mah. Kira-kira urang aya kelas mana? Minimal aya di kelas fikih apik teh. Minimal ayeuna aya di kelas fikih. Dongengna aya saderek istri seorang waliullah nyata Sayyidina Bishr Al-Habib radhiyallahu ta'ala. Mantenanana sumpi ngadeuleuh ka Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala. Saur eta istri saderekna Sayyidina Bishr Al-Habib kaulanun mama gamparan abdi teh kieu aya masalah ya teh anu kedah ditaroskeun ka mama. Dina ieu waktos abdi nuju ngaput nuju ngajahit di loteng. Berenang ayeuna mun teh di loteng teh lain ayeuna mun teh di luhurnya dina ayeuna sosompang di luhur dan tempatan luhur gitu. Tah ari keur kitu torojola aya ngalangkung nyanyanak obor. Nyanyanak obor aya ngalangkung. Tah abdi ngamangfaatkeun nganggo canangna obor anu ngalangkung halal atau henteu. Lain geus urang mah ayeuna mun teh mali pikiran kitu. Mali pikiran aya ngalangkung tah cacangna obor nu ngalangkung teh dianggo ngaput ku abdi. Jadi abdi teh ngaput teh ngamacaangna eta, ngamacaangna obor batur nu ngaliwat gitu. Lain ieu mah jokot lain ngaliwat. Saur ayeuna mun tamah eta istri saderekna Sayyidina Bishr Al-Habib gitu. Nah abdi kengeng ngajahit ngaput nganggo caangna obor nu ngalangkung eta gitu. Aya-aya namun tamah saur Imam Ahmad teh ditaros heula ke moal ka dijawab sabab teh sesuai ke kelas gitu. Sesuai jeung kelas pan aya urang mah 45 ridho tan kitu we teh. Da malah jadi masalah ya namun teh mun urang ayeuna ridho henteu eta tadi maneh ngaliwat tuluy canangna lampuna ku kuring dipake. Beunang seuri kitu na ge. Atak ieu ditanyakeun ke kelas ieu ari salira saha ieu teh. Ari salira apa kilah. Didoakeun apa kilah. Abdi teh kulan saderekna nyaeta Sayyidina Bishr Al-Habib. Nangis ayeuna mun tamang geus kasurti. Wah, lain orang batrak-batrakeun Syekh Bishr Al-Habib atuh da nu matak malerana oge ayeuna mun tamang teu dianggo kelas fikih. Atuh da ayeuna kan kieu atuh ayeuna mun tamah kitu mah mim bayatikum yakhrujul warasadik. Di keluarga anjeun bakal bijil muncul seseorang anu warokna awarok kelas sidikin anu bener-bener kayak gitu latang jali bisu ayat entong aiker kelas sarirama sama keluarga satu keluarga wali maka kayak namun lamun urang dek hukuman apik ke masyarakat umum jeung keur kelas ajengan beda apik ajeng-ajeng eta mah engke apik aya namun tama wali geus lain deui apik aya namun ta wali mah gitu apik wali mah jadi kumaha aya namun tama kelas dia tong dimurah-murah teuing tong dibeurah-beurah teuing gitu tong dimahal-mahal teuing tong dihampak-hampak teuing tong dibeurah-beurah teuing engke tingali we kelas mana eta manehanana kelas mana aya namun manehanana Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu mantenanana nyata kantos linggih di negeri aya 40 tahun mantenanana nyata tarak nuang sakading kedekatan tina korma hasil negara Basra eta karena naon eta mah pelak batur gitu
Jadi aya namun tamaman paneta mah di perantauan. Jadi aya namun tama anjeunna upami kengeng melak nyalira kakaran wa aya tama da melak naon menang melak batur tara aya urang kabehanana melak batur atuh da aya namun teu bade nyokot api kumaha eta dahar aya namun teu melak bare sorangan. Oh aya namun teu tuluy aya make baju aya di dieu aya namun teu menang nyieun kaena teh nyieun kain ku sorangan aya aya menang kapeutan menang jigah nama kabeh nu dipake ku urang ieu kabeh menang batur sok menang urang mana menang nyieun urang oh eta aya baheula mah aya namun namanya tuluy aya namun teu melak pare melak ku sorangan tuluy digemuk nata ya namun tamatina kandang domba diurus ku sorangan gitu di paraban aya ku sorangan nyieun kandang ku sorangan ngaritna dengan parabna ku sorangan ngaritna tina kebon sorangan gitu patak itu ya udah di pikiran aya namun tama ieu masantren aya pemikiran gitu aya namun tama teh hesek teh belat-belat teh rasa pikiran teh eta ai urang mah baheula di parapan dibekelan ku kolot tani sorangan molak sorangan ngagemuk sorangan dianterkeun ka urang tuluy dahar ku urang meujeun awe kana pikiran urang kana teh urang kitu rada meusan mah kitu caangnya ayeuna pan urang teh di mana bakal budak gitu ayeuna mun teh aduh rugi ka ayeuna mun teh mah Kiai Pasir mah ayeuna di itu di Padarinca Banten cek urang Darmaga cek urang mah saurang Kang Darmaga cenah ngeunah ngukut ayeuna Kiai Pasir mah sabab beasna diaturan di Banten kacai-caina jeung uyahna diaturan di Banten teu ngariweuhkeun kacai-caina minumna ayeuna mun teh diaturan teh di Banten dukanya dukan teu ieu ngobrol jeung barudak Darmaga gitu Kiai Pasir teh salah sabiasna nyata masantren putra teh ayeuna mun teh di Darmaga gitu Kiai Pasir mah warok teh maafik teh cenah jadi daharna beasna diaturan jeung cai-caina diaturan keur nah gitu maka beda karena pikiranana bersih karena otakna bersih karena hatena bersih atau karena ilmu oge yang plak da ayeuna dahareun kajaga doa yang ayeuna mun teu mustajab ayeuna doa oge ku eta kuncina eta ayeuna eta Allah jadi nu disebutkeun tarekat teh eta ngajalankeun syariat nu tadi ngajalankeun agama nu tadi mun salat lamun puasa lamun ayeuna mun zakat lamun ayeuna mun haji jadi make aturan-aturan nyaeta anu apik di mana-mana aya diperbincangkeun dina hiji masalah apakah dina hukum mun ceuk ieu meunang mun ceuk itu teu meunang maka aya mun tama ambilna teh anu teu meunangkeun sabab sieun cilaka lamun cek ieu halal lamun cek itu haram nyokotna teh aya namun teu naon kang ayeuna haramkeun teu nyokot kang murah teu nyokot kang hampang itu aya namun teh mah nu tarekat teh kitu lamun aya namun teh salat cek ieu wajib cek ieu sunah nyokotna teh nu apik mah ieu tarekat ahli tarekat teu nyokot kang ayeuna sunah nyokot kana naon kana wajib teu wani ninggalkeun teu wani ninggalkeun loba aya namun tama contohna kitu lajeng aya namun tama naon deui ieu tarekat teh ajimatun karya datin jadi dina ngajalankeun syariat anu tadi teh kudu make tarekat teh kudu aya maksud jeung tujuan anu ceeng mencek urang mah anu pasti anu nya anu sungguh-sungguh ieu nyaeta
sanggup menghadapi resiko beban-beban. Kalau orang mah ngambil resiko lo mengajarkan agama teh di mana-mana aya namun tamanya nyeng loba aya namun teman-teman loba anu ngomongkeun loba anu neror loba anu ngancam loh mal balik saumur-umur mal balik ngajarkan agama ya teh keur jam desas loh kudu karya tontin kudu make aji matin mencek urang mah kieu aji matin teh sekali melangkah ke depan pantang mundur ke belakang gitulah kira-kira. Jadi dina agama gitu lamun urang ayeuna mun teu begesna yakini heula lamun ayeuna mun teu kebenaran teh yakini heula di mana-mana geus yakin full sok siap ayeuna mun teu terjun geus terjun tong balik deui tong mundur deui kajeun ceuk paribasana ayeuna mun teu apa ieu mau gitu hayo ayeuna hadapi gitu aya urang mah pan kitu karek-karek eta desas loh man bener atuh ayeuna mun teu mari ngajalannya agama ayeuna teu kaopan kitu mah KSMR mah gitu loh lah kang ai baheula bae aing paling ge aing ulah-ulah teuing ngaji begitu paling kayak gitu bae teh paeh tapi ayeuna ayeuna ge meureun geus waktuna ayeuna mun teh mah da urang mah jual siun teh aduh aing kumaha aduh aing teh kayak gitu yakini heula nya dawuh Allah jalla ta perkara anu geus maklum geus daruri mah teu kudu dipikiran deui atuh kewajiban teh di mana-mana aya jelema anu nyarek kana kewajiban anu geus maklum daruri naon ge kudu dipikiran deui kurang teu aya nu teu lanjut teu kudu dipikiran deui kajaba lamun muhtalaf aleh gitu ceuk ieu mah ayeuna mun teu wajib ceuk ieu mah ayeuna haram kakara kurang teh pikiran perkara geus maklum atuh salat wajib ayeuna geus teu kudu perbincangkeun deui ngaji ayeuna geus teu kudu perbincangkeun deui ayeuna perbincangkeun ngaji ge naon teu kamalkeun atawa mah ayeuna mun teu rupa-rupa tanu kitu mah tong dipikiran atuh nu geus maklum geus daruri banyak kejual lamun diikhtilafkeun kakara toreka teh kudu make aji matun jadi mencek urang mah mateng ancek ulah naon ulah umur kalilan beda keangina di mana-mana geus ngajalankeun ayeuna agama teh nu geus diyakini mutabaktilan halna bari manteng ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah ayeuna mun tamakandas di tengah jalan jadi anu paling mahal dina ngajalankeun agama teh nyaeta apik lamun ayeuna ngajalankeun agama ayeuna teh apik jiga kieu ari papelakan mah loba ieu teh sagala ditancapkeun ngan hamana teh jeung aduh atuh mesin ayeuna melak itu melak ieu ge sunat salat dikuruyuh saumna sunatna dikuruyuh tuluy wiridanana dikuruyuh tuluy Qur'anna dikuruyuh tuluy rotibanana dikersagala dikereuyeun torojol aya hama atau aya hama diantep mah torojol hasud teh BAKB eta mah ku hama warung mah geus eta ayeuna mun teu ku hasud mah BAKB ku ujug BAKB amal 70 tahun BA ku sakali naon sakali ujub sakali hasud BA di urang teu kabur papelakan teh geuda ai melakna lain teu melak ayeuna mun teh salat sunat melak puasa Rajab melak lumayan eta papelakan melak puasa itu puasa ieu salat sunat itu salat ngan eta warang diantep kitu ngan warang diantep ujub ayeuna mun teh diantep
hasu diantep tuluy ngomongkeun batur naon mata kana teh teu aya namun ari ulama-ulama mah ongkoh teu pati sabaraha pepelakanana dina sunat tapi naon mulus atau meureun aya namun teu boga melak maca Quran oge kalah hasilna da eueuh ria, eueuh hasud, eueuh sum'ah, eueuh ujub atuh kalah hasilna walaupun hanya 2 rakaat gitu walaupun hanya aya namun teu satengah juz lamun wiridan walaupun hanya aya tasbih 100 aya we da mulus teu kena ku hama aya urang mah cigah loba oge naon hama diantep matak naon tinggal ngaran we hungkul molak itu molak ieu boga salat boga puasa boga sedekah atuh dah hama diantep matak warok mah saur aya namun teh Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu misqalu darrah minal wara as-salim khair min alfi misqalin minas shaum was salat. Jadi boga sewaro eta timbanganana leuwih berat timbanganana kuwaro tibatan nyata 1000 timbangan sholat sunat jeung puasa sunat 1000 rakaat teh anu dikata atawa aya namun tama 1000 poe misalkan aya puasa tapi warwa bari aya namun teh waro teu boga sholat anu loba teu boga salat sunat anu loba teu boga puasa sunat anu loba teu boga ayeuna sedekah tapi waro anggar aya mahal kana aya namun teh waro. Masya Allah gitunya ya tak ya namun tak kitab teh paranti aya namun mah hati aya urang paranti hati urang Allah Subhanahu wa taala ngawahyuan ka Kanjeng Nabi Musa alaihissalam Musa lam yataqarrab ilayya ngabejaan kami ka anjeun Musa teu pati-pati ibadah seseorang ayeuna anu ahli ibadah ka kami lam yataqarrab ilayya mutaqarribun bi misli waraq wa judi moal aya anu hebat ibadah tibatan ibadah naon waraq apik teh apik teh kan bagian ayeuna tina ibadah padahal disebutna ge aya mun teh torekat geus inti nama nyata di mana-mana urang geus ngajarankeun ka amal salat ulah asal ungked di mana-mana puasa lain ngan sakadar nahan lapar jeung ayeuna mun teu haus di mana-mana ayeuna sedekah ulah sakadar ayeuna mun teu asal bisa asal bisa laksana asal bisa mere lain ayeuna ngan sakadar kitu tapi kudu naon kudu make api yang di mana-mana ayeuna mun tama urang geus ngajalankeun hiji ibadah hiji parentan Allah dan wajib ayeuna mun tama kawajiban ka Allah Subhanahu wa taala mangka dinya kudu ajimatun al-qasdul musammim ari ayeuna mun tama disebutkeun al-ajimat kudu sing cenah kudu sing pas kudu sing junun kudu sing bener-bener wal murad biha guna al-jid was-sabr betul-betul sungguh jeung sabar alal amri saki menghadapi urusan-urusan anu berat alam nafsi nyata anu datang karena nafsu sok hoream sok embung sok malas sok tuluh sok capek sok aya namun tama jauh sok leuleus eta teh nyata teu sungguh-sungguh dina menghadapi nyata kahoream kabung jadi moal naon moal ayeuna lulus wahib liha alal amali jeung ayeuna mikul nafsu alal amali kana pirang-pirang amal ibadah Allah yang tiang tadi hal khalqu anu natepkeun kana eta ibadah teh al khalqul makhluk kejadian-kejadian anu sok jadi dituntut sabagaimana kasahri wajui kan hayang orang teh sare ari ayeuna ibadah pan kudu nyari kudu melek
hayang ayeuna mun teu sebuh bari sebuh pan ayeuna mun teu mari puasa mah kudu ayeuna mun teu make lapar gitu wajuh di pan hayang ayeuna mun teu mah loba duit loba ayeuna mun teu mah imah pan ayeuna mun teu ibadah mah kudu make juhud jeung sajabana itulah jadi mencek urang mah kudu siap resikona kudu siap mikul resiko beban di mana-mana orang nyaeta ngajalankeun syariat ya mangka eta kudu siap kudu singkil kudu benar-benar kudu sungguh-sungguh teh kudu apik teh kudu waspada teh kudu hati-hati teh disebut teh kehati-hatian eta thariqat lain tarekat iridah kan make ayeuna jalan apik make caraan apik ulah watra tinggal kana hakikat wa haqiqatun jeung eta hakikat atau bisa wa haqiqatun jeung ari hakikat bisa jadi mubtada bisa jadi khabar wa haqiqatun bisa jadi mubtada bisa jadi khabar di dieu mah nyaeta di pengarsakeun jadi khabar wa haqiqatun jeung eta hakikat lausuluhu yakti ari nepi nasi salik limaksodin kanu dimaksud karena tujuan bisa masdar mim eta tetapi maknana mah isim maf'ul wa musyahadun jeung nyaksian nurat tajalli kana cahaya anu tetela binjila kalawan jadi tajalli ku nyaeta jadi jelas nurat tajalli nur anu jelas cahaya anu jelas anu eces binjila kalawan nyaeta jadi eces jadi terang takkan itu teh syariat geus diterangkeun syariat mah nyata nyepengkeun agama Islam jeung ngajalankeun agama Islam parentahan jeung larangan dina prakna ngajalankeun larangan jeung ngajalankeun parentahan kudu make apik ulah watra ulah sempurna ulah asal gitu. Nah ayeuna tinggal hakikat aya hakikat mah nyata nepi na si jalma anu ngambah tadi nu nyorang tadi nu ngalakonan tadi lil maksodi kana tujuan ai puncakna tujuan salikin teh anu keur ngeureuyeuh nigreut teh tujuan puncakna teh nyaeta hayang makrifat ka Gusti Allah hayang wa'ud jeung Gusti Allah hayang kenal jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala eta puncak tujuan tah disebutkeun hakikat oge nyaeta puncak tujuan teh tepi kana pangkat musyahadah teh ningali nur tajalli aya ningali nur anu tajari ebre mun saur pangarsa apa mah ngajengelek kita aja namun tapi ngajengelekna ulah ngajengelek aya mangrufah gitu jadi ayeuna jongkok kitu jongkok kan aya urang mah ieu mah karek ayeuna fakta hukum Allah teh nyaeta kesempatan A, B, C gitu Allah ta'ala namun ta'ala maha A, B, C pan eta mah karek ayeuna teori ukul kumaha geus gok jeung kudratna Allah teuing gitu geus geugok ayeuna geus tajalli jeung jawadna Allah jeung barahanana Gusti Allah jeung samana Gusti Allah jauh eta urang mah ka teori ari ieu mah geus tepi kana puncak tujuan teh eta mah geus tajalli disebutna teh maqomna maqom nu kitu maqom musyahadah geus jauh jeung Allahna jeung jauh Allah da aya namun tepan ke tujuan utama tujuan puncakna itu tajalli teh Kari Imam Ghazali tajalli teh mayang kasih kulal qauli brayu hate teh terbuka ngin anwaril ghaibi tina cahaya-cahaya aya namun tama anu gaib pan urang mah aya namun tanyaritakeun alam kubur teh gaib alam barzah teh nya ari aya namun tama alam mahsyar gaib gitu surga gaib gitu neraka gaib tahkir anu
kelas-kelas musahadah mah lain ayeuna mun tamaga deui joho mata kalamun ayeuna mun tama begitu dicaritakeun neraka teh jauh-jauh ke seberpat para wali-wali ketika ayeuna dicaritakeun neraka teh kieu langsung pingsan langsung ayeuna fokusin tah tepat tajali kalau orang ayeuna mun tamalalajo kieu kitu hek ayeuna mun teu ningali jelema disiksa wah eta naon soakeun aya di ayeuna mun teu tajali teh boya aya kana surga jali asongkeun surga teh atuh ayeuna teu kuat kamita ajarag-ajaragan teu kuat kitu ayeuna mun teu kamita tajali eta alam-alam gaib ya teh geus diasongkeun kana manehna itu puncak naon benar kade ulah ayeuna mun teu urang tentul urang ajak hayang tajali ayeuna moe kayak tong itu heula jadi ayeuna ngarintisna ti awal heula ulah juga ieu hayang tajali ai saream teuh ai tarekat teuh hayang jol tajali gitu nyata teh tadi teh ari parahu teh sia ai ayeuna mun teh jaga gebrus ayeuna kalaluun deuk naon deuk nyangan inten bari modar sia lain ayeuna hasil lain beunang ieu ayeuna mun teh mah jol hayang tajali jeung pangeran teh sareat eta tarekat paling geus sia teh stres lain kitu mah lain tajali lain musahadah paling ge kudu tertib kudu ayeuna tertib tah loba ayeuna mun tamanya anu tajalian anu hakikatan baheula mah disebutna teh nyaeta agama hakikat nikung hakikat nikung jadi ayeuna mun tamakia tuh jadi antara syariat jeung hakikat ieu ya antara ayeuna mun tama syariat jeung hakikat ya jadi syariat mah anu kudu dijalankeun mau tidak mau anu kudu dilakonan anu kudu dilaksanakeun mau tidak mau ari hakikat mah kumaha kewe ari hakikat mah kumaha engke kumaha behna maka ayeuna sasan bisri naon ayeuna aya hakikat teh tarku mulahadati sawabil amal jadi ulah di pikiran baik ya ayeuna kenya ka surga ayeuna engke ganjaranna ayeuna mun teh bakal boga ieu bakal dibere ieu ganjaran ulah sok lurang leret karena jangan ulah sakulah teret karena buruh latar amali hakikat malah ninggalkeun amal itu ibadah ayeuna tadi mah aya namun hakikat salat tara puasa tara jono tapi mah aya namun tanggo geus tapi kan hakikat gitu lain hakikat kitu mah tuh eta mah stres gitu aya namun teu kitu mah mikung gitu eta mah aya namun teu ngaco jadi nu disebutkeun tapi kana hakikat teh tara mikiran buruh tara ningali buruh dakwah gitu mata Quran dakwah naon nya ganjaran mata Quran naon kan oh iya ganjaran mata Quran teh asik ayeuna beunang ayeuna mun teu bidadari maka karan aing kewe bakal jeung bidadari ayeuna mun teh surga teh ka surgana can puguh jeung bidadari ayeuna eta nu puguhkeun menjelaskeun masih gatol mata Quran masih gatol salapna kitu itu mah ulah dinaon ulah dipikiran kitu sarayana sasar bisrima jadi disebutkeun ayeuna ilmu hakikat teh tarku mulahadati sawabil amal jika ayeuna mun teu urangnya pikiran jigana ieu dunungan ngagaji nguruhan nyaaheun mana dunungan ka jelema anu tara lurang teret tara ngitung-ngitung buruhan teh tungkul ayeuna mun teu gawe dunungan ieu ayeuna kapagawe anu kieu anu begitu ayeuna mun tambah lama macul gecuk-gecuk karikeun aya nganteran teh gecuk-gecuk can aya wae nganteran teh jigana begitu toro-toro teh aya nganteran eta dunungan nyaaheun kanu tungkul digawe teu urang teret ayeuna kanu nguruhan gitu atau jigana nyaah kanu ieu sia mah tulang cileum wae ternyata kawan ayeuna mun teu gawe ulah wakana nyakeun buruh eta teh paling sok gawe sing bener gitu ayeuna geus gawe sing bener
eta nu dudungan deuk muruhan saeutik oge ku sabab ayeuna ningali gawe alus bener jujur wah eta mah teuing menang hadiah naon ta urang-urang Cina mah kitu gawe teh ai urang mah pan urang Sunda mah kieu sabaraha gajina asal mah sabaraha dipikiran ai mikiran kualitas gawe mah teu kitu mikiranna teh buruh we ari para ulama lain ayeuna mun teh ingat-ingat kana buruh kana ganjaran gawe bener maca Quran alus salat ayeuna alus aya wiridan alus gitu sagala aya dijalankeun ai urang ai ganjaran naon matak ditemu ganjaran oge anggar teh kabita urang hayang ayeuna teh da hayang ayeuna ganjaranana lain ayeuna teh engke saeutik teh saeutik teh jadi lamun ke orang di pikiran tanya kieu ieu di buruhan anak ku jelema ieu di buruhan ku pangeran keur ka urang mah lumpatna teh beuna teh nu di buruhan ku jelema nya aya di buruhan ku pangeran mah eta teh nyata tetapi aya namun tamakana yakin teh kitu henteu tapi aya namun teu kana yakin teh henteu nyaho aya namun teu kana hakikat teh nyaho. Jadi ai hakikat make singkat tol gawe tong mikiran buruh gitu. Tong mikiran buruh. Pake di urang ge gitu. Gawe sing alus sing bener ulah nanyakeun wae kadulungan sabaraha gajina sabaraha buruhna tong bakule gawe sing alus sing bener da engke oge dulungan kapan gawe anu bener gawe anu jujur manaon engke teh di luar ayeuna upah harian bisa-bisa tah di luar ayeuna upah harian geus eta mah nyata hakikat di dieu mah nyata ma'rifatna ka Allah nepina ayeuna mun kana tujuan anu pokok jeung musahadah jonghokna jeung Allah Subhanahu wa taala jonghok jeung Allah sagede kumaha Allah geus eta mah geus diadi dina aqaid tong ayeuna mun teh mana ngabayang-bayang kitu jadi jonghok ayeuna mun teh jeung Allah teh engke teh lamun urang nyaritakeun sifat Allah teh lain saperti anu di otak jeung ayeuna naon gok gitu jadi mahana Allah eta teh anu tadina ukurina sumut ukurina otak teh ukurina diri teh mun nyebutkeun Allah anu sifatna anu gok kitu teh mun ayeuna mun tama di alam barzah junjunan ngadawuhkeun nikmat ayeuna kubur kieu gok kasana mau kieu kitu jong kieu gitu da urang mah pangat kabita teh jeung teh sia teh panaon teu tajali Pak teu musahadah teh jongkok ieu nyaritakeun siksa teh sieun nyaritakeun ayeuna ganjaran teu kabita kitu pan teu tajali teh teu inkisab teu mukasafah teh geus eta geus nya jadi syariat tarekat hakikat geus dijelaskeun tinggal ayeuna mun tama ieu nyieun gambaran kumaha ayeuna mun tama lamun urang hayang hasil tujuan lamun urang hayang hasil anu dimaksud seperti tadi ieu syariat nyata seperti parahuna tarekat seperti lautanana hakikat seperti intena mutiara teh jadi lamun hayang mutiara teh hayang inten teh eta teh tujuan eta teh hakikat moal ujug-ujug punang inten kordian eta hiji mun teu make teu nyiapkeun parahuna parahu oge moal bisa maju terkecuali nyata kudu aya lautna takakara ieu namun geus persiap parahuna kade bocor deui parahuna aya namun teu kade bocor kade aya namun teu maruksak deui kitu yang engke di mana-mana ayeuna geus nyecakana lautan kade sing hati-hati ulah ayeuna aya pelanggaran-pelanggaran sabab di laut oge pan aya menteri ke lautan aya undang-undangna tah ulah nyieun pelanggaran gitulah ayeuna lamun dicontoh di dieu mah matak man roma man arisaning jalma roma anu neja si mandurron kana mutiara eta yarkabu kudu numpak si man lisapinati kudu numpak heula parahu waya busu geus kitu ancup teuleum si jalma si man bahron kana naon kana lautan lamun
lamun geus aya namun tama ancuk ke telum kana lautan summa hasola mangka kari-kari ngahasilkeun siman durron kana mutiara atau gitu geus tadi terangkeun teh. Jadi lamun hayang mutiara teh nu di dasar laut teh siapkeun parahuna tuluy ayeuna mun tama ancung ka laut geus kitu tuluy teuleum geus kitu ayeuna sokeh teangan ayeuna mun teh enten mutiara na kage bakal kapangi asal sesuai jeung ayeuna mun tama cara-cara jeung aturan-aturan dina naon dina majukeun parahuna dina ayeuna mun tama menyelamna teuleumna ka laut teu maka ayeuna mun tempat-tempatan dilarang ya kakara bakal hasil enten mutiara teh eta tujuan eta hakikat wa kadza tariqatu wa haqiqatu ya akhi min ghairi fali syari wakada jeung eta saperti kitu nu tadi dicaritakeun at-tariqatu ari tariqah wal haqiqatu jeung hakikat ya akhi he dulur kaula min ghairi fa'li syariatin tina teu migawe tina teu ngalakukeun syariat eta latan sulah lantah sulah moal bisa bukti moal bisa hasil eta tariqat jeung hakikat. Nah jika ayeuna mun tama lautan parahu inten lamun orang hayang inten teu nyiapkeun parahuna teu nyiapkeun teu aya lautna cadu mungko karab depak moal bisa menangkeun eta inten mutiara nu aya di dasar laut lamun eueuh parahuna jeung eueuh lautna da mutiara na ge di jero laut di dasar laut lautna eueuh tuluy ayeuna mun tama parahuna oge ayeuna teu aya kari-kari hayang boga naon hayang boga mutiara da kumaha ayeuna carana. Nah jika ayeuna mun tama jelema cenah ieu teh ayeuna mun tama deuk nincak kana tarekat erek nincak kana hakikat deuk neangan hakikat teh hayang nepi ka pangeran hayang marifat ka pangeran hayang anu kasafa tuluy ayeuna mun tama make naon make jalan waro teh ayeuna apik tapi teu make syariat apikna. Jadi apik tapi karena aturan fikih teh nya mal bisa sahabat pengarsa apa mah kieu cenah ari jalma Islam teh aya Islam anu sagala arah gitu. Aya mun tama Islam anu sagala osok aya Islam anu sagala tara aya Islam anu sagala aya mun tama osok. Jadi salat osok puasa osok, ngaji osok, zakat osok, sedekah osok, tarawih
asok ngabohong asok gitu aya namun teh ngomongkeun batur saya teh mesti asok. Nah, dan saya Islam segala asok gitu teh mah kalau kahayu gitu aya namun tenang ibadah hayu gitu segala asok kan aya namun teh segala tara ieu mah ngomongkeun batur tara hasud tara judi tara mabok tara latur tara sholat oke. Dan segala yang muntah segala yang muntah tara mata kayak muntah lamun apik mah apik ieu mah tara keluar gitu aya jalan teh tara nyarioskeun sanes gitu ieu mah tara hasud ka batur ge ngantara cuma antara aya namun berjamaah dia aya namun tara salat tara puasa gitu mal bisa disebutkeun aya namun teu maaf da kunaon komo tapi ka pangeran mah jadi anger awalna teh aya tina naon heula tina syariat tegasna mah nu tilu ieu mah moal bisa dipisahkeun syariat tarekat perkara aya namun teu hakikat teh ieu kan ayeuna tarikot yang hakikat min ghairi fahri syariatin tanpa ngalakukeun tanpa ngalaksanakeun syariat agama Islam fikih teh moal naon moal bisa bukti moal ayeuna moal bisa bukti moal bisa bukti wal mana anna tariqa wal haqiqah kilahuma mutawaqqifun ala syariat jadi tarekat ayana tarekat bukti na tarekat jeung hakikat teh eta duanana nunggu kana ayana syariat nunggu kana pelaksanaanana syariat nah tak aya mun teu ulah kieu lamun anu tasawuf kieu bahasana teh eta mah fikih mah rekayasa fikih mah da aya namun tamasiki nama tasawuf apan aya namun tama mahnya aya namun tama aya kalapa eueuh sikatan eueuh cupatan eueuh patokan deuk aya namun tadi pulo deuk di pulo bari aya namun moal aya namun tama aya kalapa eueuh patokan eueuh aya namun tama sikatan teh ngaranna kapasan aya namun teh kudu aya kapasan heula gitu kudu aya kapasan heula kudu aya patokan heula bisa jadi mahalna kalakuan mun aya kalapa kapasan patokan moal payung moal jadi itu teh di luhur teh nyaho kalapa we hungkul kitu jarona sok teh moal payung teh naon ting kalapa ting lain da kalapa mah cirina teh naon aya kapasan aya naon aya patokan tuluy aya namun ti naon cek urang camis naon ngaran teh ngaran sikat naon ngaran kapasna naon ngaran aya ngaran patokna naon ngaran orang camis apal orang camis tempat aya naon laan sikat na tuluy aya namun tetapasna tuluy aya laan aya na batokna geus kitu teh pan acak dah kakek mah aya minyakna pan lamun deundangan minyak mah tah kakara aya ieu ayeuna bahan minyakkeun teh gitu kakara aya namun teh kaluarkeun kalapana tuluy aya namun teh diparut geus diparut teh tuluy diolah tuluy aya namun teh kakara tah hakikat wa naon minyakna manya aya minyak ayeuna teh kudu make kalapa manya aya namun teh aya kalapa batokan ada kudu aya cangkang heula deuk ayeuna kana kalapa teh kudu make batok heula kudu aya batokan kudu aya tapasan kakara bijil kalapa geus ayeuna mun tah maka tingali kalapana tuluy diolah ka bijil naon anger jadi ulah ayeuna mun teh kieu apa teh pikir mah eta mah rekayasa pikir mah teh cangkang da sikira mah tasawuf apa geus ieu ayeuna tasawuf teh pan kudu tina syariat heula ulah tina syariat oke naik jadi tasawuf aja lah yang teman-teman aja bagaimana kita tetap tasawufan gitu mutasawif mana ari tasawuf asli masufi gitu ngaranna teh aya tasawufan manaon mutasawif ngaranna mun aya teh kurang cek kalam baheula tasawuf aja gitu ngaranna teh lamun tasawufan teh eta teh salah ayeuna ngarintisna atuh da kudu make ayeuna mun teh syariat lah kudu make aya salatan kudu make aya wuduan anu bener kakara ayeuna mun teh wuduna jeung salatna
disapukeun kana hate kana jero teh bijil ayeuna naon hakikat bijil minyak ke jadi tenang jeung Allah teh jadi nyaho ka Allah teh jadi nyaho ka aya nu alam kubur teh bener ayana ceuk ati ke di surga teh mah indah luar biasa ceuk ati lain ceuk subun eta teh tina syariat heula tina syariat heula anu make ayeuna mun tama tarekat teuing ke bijil hakikat sehingga di dia ayeuna mun terangkeun man ja'ama anna man sara waliyan sajelma anu boga sangka jalma anu jadi wali terus manehanana geus nepi kana hakikat sakotok anu syariat maka wali mah wios teu kedah salat oge wali mah wios ayeuna mun tamat teu kedah puasa oge da anjeunna mah nyaeta waliullah bahwa dolun mudilun eta pendapat anu sesat dan menyesatkan itu adalah ayeuna mun tama kafir mulhid walam tasbut al anbiya walam tasbut al ibadatu anil anbiya meureunna lamun ayeuna geus tepi kana hakikat anu pangheula-heula nu teu kudu ibadah teh lain wali kudu saha kudu nabi gitu ayeuna nabi ayeuna mun tama liren ibadah atau nabi ayeuna mun tama aya para nabi teh kedah ibadah para nabi teh terutama junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli hatta tatawarrama qadamahu junjunan tepat sunatna deui kabareuh dampal sampeanana ditaroskeun ke sahabat ayeuna mun tadina jiwaktos alam yaghfirillah laka ma taqaddama min dzambika apan kaulanan gampar tantos kain jaminan kenging ayeuna ampunan dosa anu parantos kalangkung wa mata khoro dosa anu bakal kapayun dosa anu kapengker patos kenging jaminan ampunan Allah tapi mending repot-repot anjeun walar junjunan afala aku nu abdan syakura banyak kami teh hayang lamun disebut jelema syukur tah nu syukur teh nu kitu ayeuna syukur ayeuna mun tamah nu lain kitu mah ngaranna teh budak leutik anu bolongon ya ayeuna mun tamah kieu teu kudu digawe pokona mah ayeuna mun tamah kae pokona mah calik-calik we dahar dibere duit ayeuna mun teh dibere imah ayeuna dibere teu kudu riweuh-riweuh cicing nya ujang mah budak ngolon teh nyakola teu aing mah kalem we eta da geus dijamin duit geus dijamin dahar geus dijamin sagala fasilitas jeung kebutuhan geus dijamin imah geus dijamin da cek dunungan oge naon wios cari we ujang mah gitu eta teh ngaranna teh ngolon teh nyakola nu nyakola mah lain kitu beuki perasaan aing kumaha ngarima-keunana kadunungan anu bager-bager ting kitu aing sieun nyarikeun hate aing sieun ayeuna mun tamah jadi ngewaeun jadi amakeun kumaha tah leuwih hati-hati ka jelema anu nyakolakeun lamun bolongan pasti kitu ku sabab ari ayeuna mun teh junjunan mah nyaeta anu penuh ilmuna junjunan mah anu sampurna ayeuna akhlakna anu bener-bener ayeuna mursidah geus ayeuna Muhammad pokona mah inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'khus ayeuna mun tamah hidup mah sakabeh dosa anu bakal anu geus dihampura ayeuna ku kami mun boloho geus cicing sila iblis junjunan kalah kumaha kalah ka bukir rumaos dugi ka ayeuna teh nana tepat biasa-biasa oge kalah ka bukir langkung leuwih kabareuh dan para sampeana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa dzalika li anna ibadah wujubaha li haqqil ubudiyyati karena kitu kan ari ibadah mah kewajiban nyaeta anu jadi hak hambaan lamun ayeuna mun temu urang sararea yang para nabi oge ayeuna disebutkeun ubudiyah hamba Allah Subhanahu wa taala jeung ayeuna mun tama ari hak ya ari ayeuna mun teh ibadah teh kan eta teh hakna syukur kana nikmat
hakna syukurnya tekan kewajiban mensyukuri nikmat hari ibadah teh. Lamun aya namun temu urang dijamin we, pokona mah dijamin ka surga we dari kata gitu. Musik aya dijamin ka surga ge angkat panjungna ge dijamin ka surga. Anggar ayeuna ibadah mah kudu sabab eta mah hak keabdian kehambaan. Ieu eta hak mensyukuri karena kenikmatan. Wal wali wil wilayati layahdu an abil ubudiyati. Sementara kan wali oge ku pangkat kawalianana teu kaluar tina batas-batas kahambaan keabdian. Mata kalau aya wali nyebut geus tapi kan hakikat tuluy ayeuna eureun ibadah teu kudu ibadah ngaco